Astagfirullahaladzim. Barudak ayo maneh keur naraon. Wah, kieu ya jawab tegaul teh. Da apal nu keur pirang. Iya, nu salah kaprah teh. Yeuh, dangukeun kumaraneh barudak. Ulah piomongan wae maneh teh. Bisi teu apal viral teh nu kumaha. Tuh di Jalan Baros aya pabrik kantong viral. Geus we ayeuna mah mending ge bubar. Sok beradariuk we dihareup bari lalajohon maaf kepada pemirsa ada kesalahan teknis. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nakanan? Iya, Bu. Dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan pagedenangan peuteun tilu. Anu ngarasa bodo nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodo nangtung. Tah, itu din alus. Tadi ibu nitah nangtung nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh, Din? Barudak? Iya, Bu. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Barudak? Ya, Bu. Cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung? Iya. Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, hari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Pintar ya. Heuh, Ih. jempleng. Nah,